Mohon. Ieu teh dina olahraga naon bangsa ieu? Ieu teh pusat budaya Pagara Ageng, sareng Padepokan Seni Bumi Ageng. Kegiatan mah teras-terasan ieu teh. Aya kegiatan Ageng teh aya ngunduh mantu, aya lomba ngurek Bumi Ageng ka-7. Ngurek maksud sinareng tujuanna naon bangsa ieu? Upami urang jujur dina mahabuna pangaruh modernisasi tradisi teh kasih silihkeun modernisasi teh ayeuna barudak pan apalna kaing lauk teh di pasar di tukang sayur aya nu masihan gitu kan padahal kan tradisi ngalauk teh aya nguseup ngurek ngobe ngajujur ngagogo marak gitu kan dari mangsa pemimpin di warung deui eta tradisi teh kosa kecap bahasa Sunda bakal ical anu meuli Bumi Ageng ngayakeun lomba ngurek piala Gubernur Jawa Barat motor Honda Beat di anak atos 6 juta gitu kan sababiana mah ngurek tetongengan di Tamakan Balong tapi kan aya helaran heula aya karesmen jadi aya pintonan kesenian melak kuripan aya baca puisi aya karawitan seniman-seniman Pasik Ciabis bangke endingna teh melak kuripan teh simbol upami urang hayu we ngala bejeung teu melak saep lauk teh hayu we nuaran leuweung aya melak teh tah kitu janten sababiah ngangurek didorong janten dicinta lingkungan dorong deui ku urang teh dicinta agama gitu kan itulah asbab menuju mangurek mah tah lubang sabelut lubang yang kangayan gaduh balong dibekelan lubang tah lubang teh terbiasa dibudidayakeun teh malauk jarah jadi ya videona anu ngawitan Lubang mah cenah di wahangan. di wahangan itu biasa dibudidayakeun upami urang kasus teh di Bandung ya eta teh goreng unagi di bahasa Jepang mah saon teh 150.000 di Jepang mah 3 juta per kilo teh benurna teh 600 juta di Jepang teh itu di unggal kabupaten teh jor hobi ngurek teh ribuan anggota di Tasik wae aya grup di Facebook ngurek lubang Tasik 17.000 anggota teh tak ngawitan mah anu geuning teh ti Pekanbaru, Lubuk Linggau, aya di mana deui nya di Jambi gitu tukang macus misal ku paculna tah tukang ngureknya sih bisa hirup ngurekna gitu geus rame aya lomba ngurek wah tadi gaduh pinu Kang Haji Yayan nikah kamandangna kumaha? pamit saya mau diulang gitu mental gitu Sosok Kang Yayan teh sok bikin karya. itu dari sebagai anu giat dina memulai bahasa mah ngarep penyanyi-penyanyi teh mau pilerkeun kecapan bahasa Sunda anu leres gitu kan urang basana pernahkeun kecapna gitu kan ulah lepas saya mah tos aya di posisi genre gitu tos janten masterpiece. Nah kembali ke Batara kayak ngobrol, nembe pungi tadi ngorok-barosikeun wayang kulit sareng wayang golek di sebuah adegan gitu kan mereka mari. Kabungkur Kang Darso boleh main di dia. Si Bang Udi, ayo umur-umuran cuma latihan heula, banyak haji Mas. Latihan heula. Tak gitu
gaul Islami, anggar we pakai Kang Asep. Lu kalau mau istilahnya istilah bujang, gaha gitu kan. Kasep kurunyung eta mobil popoyan teh. Jadi panorama pada ngurung tuh ke handap bengkok gitu, ngobrol aja tukang ojek. Tahun sabaraha di ulam di GPK aneh sepatu teh. Acekan naon? Kulit kucing. Bukan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah senang tepat sareng Pak Ibek. Alhamdulillah. Budayawan pencipta lagu. Ya sawe. Kita menuju acara hiburan dina rumpin acara ngunduh mantu putrana Pak Haji Taufik Fatur Rahman anu bungsu. Oh, ayeuna aya Kang Haji aya. Kang Haji aya Jatigas. Di ulam mohon. Kamandan di madrasah tentang Kang Haji Yayan bukan. Kang Haji Yayan upami ditilik aya 2. Hiji sebagai vokalis, kedua sebagai pencipta lagu. Dua nana Mas Haji sareng apik. Eta panginten simkuring moal ngomentar sanes-sanes kasaramah moal diulam ka dieu upami awon. Atur nuhun. Bangga. Ayeuna urang buktoskeun da halamas calon teh itu anu bari dipikirkeun dina wong ieu teh calon oge calon pilih. Calon anu teh sababaraha kali janten juara Jawa Barat. Di Wuhan ku juru kawi akan juru sekar vokalis anu parantos moya Kang Yayan Jatnika sareng sahaji anu tuntunan lawan Jatnika aya nulinga Abil. Abil Jatnika. Oh alhamdulillah. Alhamdulillah tukasana Pak Haji Taufik Fatur Rahman ogian mokola tuh Gedong Pusat Budaya Pegadaian minta kesenian teh sanes kesenian anu ala kadarna kantos aya pulunganana ka urang bisa jadi hiburan teh oge aya tuntunan mudah-mudahan kita tiasa rugi nanging carana hiji panginten nongtonna kedah tartib urang kami kan tidak cari kalau terus ibu-ibu bapak numarana keneh sok dah geser-geser terus tadi mohonnya demi urang sadaya anu salamina sateka pola hoyong diangkat dengan umat nabi kayaumil akhir grup calung oleh ogong Bang Adam Bendo anu dileuyeban ke Kang Yayan Jatnika sareng Abil Jatnika. Maka acara sekemengan diaturanna disangakeun ka pupuh calung oleh ogong nyanggakeun. Parancah mangkat garapan kalayan kaya rasa saya pangangkangna langsung dipanggil yang salam hormat Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, Pak Haji sami sareng di Bandung upami ngucapkeun assalamualaikum teh diwalarna waalaikumsalam upami punten mangga upami hitut. Oh, nang ratek. Rasa bahagia namana maca basmalah hamdalah kalayan manjatkan doa ka sadaya monjat doa ka Gusti Maha Suci sangkan urang sadayana aya dina hadir bagir mulus rahayu jeung sabenterna dina acara ieu anu lintang saena Ibu. Sampurasun. Di dieu mana pupuh-pupuh nasional upami sampurasun karampe. Upami kantong kempes. Budak ogok ngengis. Ceurik wae berwes diupahan dipepes kalah nyakar ngarenges botol tiples siga pisan ceples lawas ongret roges loba gaya oces upami KWC panggil disebutna bade sanes abdi anu sae sana kupat topik sanes namun
Kuseur nariki Pak Topik hoyong katuang ku abdi Lamang Adam jeuh wajahna angkat kaduk leduk. Alhamdulillah ibu tiasa meser motor abdi. Arina kuping-kuping abdi tadi di dinya make jeung lomba murah cobi. Yang mana anu aneh-aneh bapak eta make lomba murah. Jika-jikana isuk pake toma mun loba nu padas ku halu tigana jeung. Tapi kan kamu nang motor eta murah meuni teu aya informasi buatkeun ka abdi atuh padahal itu tukang murah. Nuhun hadiahna ararageun mudah-mudahan ieu sadayana keluarga pageraakeun berikut bapak ibu sadayana mudah-mudahan mun sagala pamaksadanana cing tina kanan. Amin. Cing dihampangkeun sagala permaksadanana. Amin. Cing tetep bergenep cager bager mulus rahayu jeung sagemlengna. Amin. Cing tetep bager ka urang sadayana. Amin. Cing tetep kasep. Amin. Pada keprok mengatakan keprok insya Allah dilakukan kompetisi secara personal ya nanya tuh. Alhamdulillah kamu kan reng-rengan suara naik baik.
asih kanggo pamimpukan kembang pada mana endah hati diaturkeun deui kanggo kawargi anu kadangsa ingkang cinta ingkang demen kana kawi-kawi salut sada ajarna
Assalamualaikum warahmatullahi Kampung Balandongan Paker Ager. Pak Mugi, Pangolemna, Pak Haji Taufik Faturrahman, urang doakeun kusadana. Pak Haji Taufik Faturrahman kali ibu sing sehat saterasna. Amin. Hoyong lagu naon? Lagu naon? Hah? Bentang Manglaya. Itu lagu naon? Hah? Kumaha? Hah? Keke-keke di pangantena aya teh aya teh. Kumaha? Disangka, sok menta we moal diguguh moal. Ya, sok. Lagu naon? Bentang Manglayar, Dulang Kuring, Anggur Hideung. Mau mabok. Geus aku mau urang heula akhirna. Satuju upami baripi. Satuju supados berang engklak-engklakan. Nya, urang maripi heula. Maripi.
Terima kasih.
urus di alam itu. Lamun alam loba tetakan bakal seger deui. Enak Bandung geus nyongkap itu. Komo teu boga duit mah. Ya, nyongkap pisan. Sok hayang lagu naon? Kabogo jauh wani jeung jogetna. Ulah ben tahu moal tapi jogetna mu sok didinya we. Teu sidik moal mayar moal sok. Heh? Sok. Kabogo jauh cenah. Sabar mah ulah waka ieu tuh tinggal parabot urang. Lamun teu dipintonkeun ayeuna rek kumaha teh. Eta teh geus neut-neutan. Mata Mang Adang Bendong selalu tampil dengan calungna. Keprok. Kami oleh obong. Tapi ya Jatika lamun aya onangan poksuna dagut, ya Jatika masih mengadang masih kene mawa calung. Asli. Da usaha deui. Di rumah tuh tinggal parpot urang tapi ku sama elementar walaupun teman duit sok kapogo jauh
rame, nu rame sok lagu naon atuh nu rame. Aku kalau yang kawin domba. Lagu naon? Domba. Naon? Oh, banget sesama kau sifat tuh. Tadi geus urang. Hayang kawin. Cemomo hayang kawin. Yo. Domba kuring, dulang kuring, mending mana? Hah? Domba pikir dulang ayo, bakar. Ya, kumargi artis di bawah masih bakal-bakal. So, lah. HD-nya nih lagunya Garut Kota Intan. Nah, itu lagu itu sama hasil sorak-sorak Cikuring. Mana-mana dihalalkan ku sang the phenomenon almarhum Bapak Haji Darso. Panmungkin sadayana mudah-mudahan almarhum ditampi iman Islamnya, dicangkin di alat kuburna, pasien kawas kasih anjina sakuma anjina mikawelas mikasi ke abdi-abdi sadaya. Garut Intan.
Karena dia diulang kok pangarsa Pak Haji Bil ikut, iya ikut. Kebakeun lagunan nu sakitu Sadap ya, terkonfirmasi jantan abis dia nggak mau kostum. Bang Pang Mampun Semoga masa Pak Haji. Haji Taufik. Oh, pan Dia ngapain? urang pan pasti minta buku deui atuh. Kuasa Thank you.
Nun, ayah, nun. Supaya semangat mobil capek. Ini bertanya, Pak Haji Taufik ngecek aja. Ini 200 buku. Kaki merah masih. Supaya nyanyi sadayana. Kumaha eta teh? Mimitina kumaha eta teh? Wah, si api-apinya. Ya. La 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 la. Respect.
jangan mencomel kepada ibumu. Berarti uang jajan nalihan itu ya. Wis, doang. Karen, jangan ngomong-ngomong kepada ibumu. Ya, Siap. Jangan Uang jajan kalau perlu sadaya. Kumargi artis masih ayah. Yayan Jatika kali api sejak Mekah. Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.